أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kangjeng Nabi ngajamin ka anak yatim dina Idul Fitri pangsaena musim bade angkat ka masjid bade netepan Idul Fitri aya budak sesegrukan nangis pipir masjid baturna arulin raya prame senang bunga keur arulin manehna nyalindung semu sedih bingung nganggo kawai tambal butut ngalang layung kapendaku Rasulullah ras dibujang ditaros kunaon nangis bae ujang pan ieu teh dinten bunga dinten senang geuning ujang nangis kawas eukeur bingung jawabna teh aduh Gusti nyatos pisan ieu dinten bunga dinten senang pisan senang soteh ka jalma nu gadurama keur ka abdi mangaraos teu sugema ku ayana Idul Fitri manah ringrang inget kana diri hirup teh nyorangan kieu rasana nu ditinggal kurama hidup sengsara beda sareng sasama teras ku Rasul teh di pangku dirawuh aduh ujang sok ngahudang macan turu nya ilaha jeung di mana ramatilar jawabna teh ceunah waktos perang Badar nu dipimpin aku Kangjeng Rasulullah duka teuing anu manahen teu wau abdi ngagangsing hoyong meser anggoan kanggo senang bunga sareng rerencangan tapi ibu ka abdi kalakah nundung atos tilu dinten ieu abdi pundung aduh kasepnya dedeh teuing ujang apan ieu rama Gusti rama ujang hayu urang ngadehes enggal ka ibu Aisyah di bumi urang gentos baju Kangjeng Rasul bari nangis hai Aisyah ieu putra urang anu nuju susah nyaeta ramana teh parantos tilar dina waktos pupugeutna perang Badar dahu Aisyah teh bae putra ibu tos di mana orang siram gentos baju hei pati
mamang anjen gera aja kulin Fatimah Ali Hasan Husain midede ngangkeun dulur rai teras di bubunga dugikeun leungit sakayatiman ngangkeun ibu Rama Rasul anu heman sahur Hasan Husain yuk mang urang ulin sareng batur urang amang ngulen lilin teras amang suka bunga ulin gatrik Rasul teras ngalakonan Idul Fitri tasakitu riwayatna Nabi urang ngajamin ka anak yatim contoh urang pikeun contoh urang keur hirup di dunya tiru ahwal ucap Kangjeng anu mulya mudah-mudahan urang husnul khotimah maot tetap iman Islam pasti geunah susuganan ieu ageng manfaatna kanu maca anu butuh syafaatna sareng urang diangkeun pisan umatna umat Kangjeng umat anu pangmulyana sareng urang ngarep-ngarep syafaatna anu dingaranan syafaat